Lain aing barudak aing lamun dipikir-pikir deui ku aingnya memang Pak Dedi mah bener ceuk Pak Iqbal goblok, Pak Dedi mah pencitraan wae goblok. Heueuh da Pak Dedi mah pencitraan wae atuh sia teh. Bener ya omongan Pak Iqbal teh. Pak Dedi mah geuranya pencitraanna teh jalan alus geuranya. Terus naon nya pokona mah aya masalah beres ku Pak Dedi mah nya ayeuna jeung naon amun aya anu teu boga anu susah lah pokona mah anu susah banget lah aya di sia mah da geus masih barisa digarawe ieu mah anu susah banget model nini-nini rana anu geus kolot dibantu tah pencitraanna teh kitu. Tah Pak Dedi mah pencitraanna teh goblok sia mah. Beda jeung Pak Iqbal pencitraanana eta mah pepesan kosong goblok. Da eueuh naon atuh geuning euy kalaka aduh pencitraan, penghujatan anjing eta mah goblok ke Pak Dedi aing seuri aduh ampura Pak aing rada ngomong teh rada ngaco aing mah ampura we aing memang Pak Dedi mah pencitraan tapi kabeh aralus ku Pak Dedi aing anjing ya goblok ngaropi heula aduh ngomong sakabaraha wae sia mah tukang ngahujat mah tukang ngahujat we goblok sia mah gawe teu becus anjing.